Aing mah persiapan jore saking geleheung aya. Tuh anu orang dengan bengkel we. Jauh kan teu. Heeh dorong we. Dorong we. Kunaon gitu Yun Mang, geus kolot sugan. Bapak mana kolot? Mang, bengkel di mananya? Tadi itu. Eueuh nu apal, mun maneh yang apal ka dieu heula. Bantuan ngadorong Mang. Lebar aja foto. Lah, ieu we urang tanya ke bengkelnya di mana? Ieu mah motor kolot. Iya masanya motor kolot. Motor abdi. Maksudnya, ieu mah motor lama, Kang. Kami bengkel paling mana? Pami mana? Pami mana teman? Pami, ini pami bahasa mana eta? Gitu nih ngomongnya. Orang mana? Bisa deh kieu. Mun bengkel maksudna paling mana? Maksudnya mau itu. Oh, bengkel mah. Itu. Ari eta naon bengkel sanes? Mohon itu bengkel. Tapi ieu mah kanggo nu ngora. Sanes kanggo motor kolot. Oh mun, pami anu kolot paling mana? Kalersan, kolot abdi mah teu gaduhan bengkel. Maksudna bengkel anu jeung kolot di mana? maksudna bengkel motor kolot, lain bengkel kolot maneh. Bengkelnya itu. Mang, motor omeanan ya. Mana ya? Motor sepuh. Ai iya ya bensinan weh. Aya apa weh? Sawe Mang. Ayaan bensin mah. Ayo kontakkan lu bego. Bangunan di bumi, Kang. Potong we lah pindah bengkel. Mang motor abdi.